Terkadang kapal wakilnya oleh kapal sahabatnya kapal tabiin berkaitu tabiin serta pemerintahan kurang sedaya selaku makna anu masih istiqomah melaksanakan menjalankan perintah Allah dan Rasul dengan musyawarah sampai Allah sehingga sampai hari kiamat. Hadirin jamaah Allah Allah menuju kawinan ibu bapak-bapak sadayana seupami guru bapak rakyat anu sebiasa hadir di Muhammad Sate dengan budaya terusna menuju mereka sebagai para anak-anak bukan yang berkaitan dengan waktu atau satu dengan baru dari saja menjadi mudah-mudahan ada berhasil. Oke, hadirin Allah, maka menurut selaku amal kemudian di masjid jual simak nama putih atau kemudian untuk bersama-sama. Supados dengan berdoa semoga di kawasan surah Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Ustaz Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para ibu, para bapak, pamuda pamudi hadirin hadirat ikhwatu iman anu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tiasa patepung lawung patepang wajah. Mudah-mudahan majlis urang senantiasa kenging ridho magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ikhwatu iman nu dimulyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ngahirupkeun urang teh palawargi sadayana hakikat nama kanggo nguji urang. Jadi tujuan utama Allah teh nguji. Ari nguji berarti aya masalahnya Bapak Ibu. Moal disebut nguji lamun teu aya masalah. Aya soal. Bisa soalna gampang, bisa soalna hese. Ngan jelas urang teu tiasa nawis ka Gusti. Hayang soal ujian teh nu garampil. Leres teh. Palawargi sadayana soal nu dipasihkeun ku Allah nya kumaha Allah. Nu ngadamel soal. Mun di sakola mah kumaha guru Pak. Murid teu bisa nawar. Ieu teh soal teh hese teuing.
ieu teh soal teh lieu, ieu teh soal teh berat, nggak bisa. Da urang mah hirup ku Allah diciptakeun keur diuji, terus nalika diuji ku soal, ku problem, ku masalah, maka tugas urang ngajawab kalayan bener. Lamun jawabanana bener, tepat, lulus. Lamun jawabanana teu bener, salah, berarti henteu lulus. Lulus sama dengan salamet, maka salah tetepat sama dengan cilaka. Cilaka sabaraha ibu? 12. Pan kitu dina surat Al-Mulk geuning ayat 2. Allah nguningakeun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal maut, Allah nu nyiptakeun maut. Jadi palawargi sadayana maot teh makhluk, maot teh ciptaan Allah. Wal hayata, terus hirup. Pak Bu, setiap orang bakal ngalaman 2 kali maot, 2 kali hirup. Hirup teh diawali ku maot, diakhiri ku hirup nu moal maot-maot. Palawargi dugi kadanget ayeuna urang tos ngalaman sakali maot, sakali hirup. Iraha maot asa can ngalaman atos, can lahir, can hadir ka alam dunia teh tos maot. Naon hartos maot teh teu aya. Makana nu tos maot sok disebut tos teu kamana si bapa eta tarakatinya asa tos lami pantos teu naon teu aya di dinya tah pak nalika urang can hadir, can lahir ka alam dunia, urang teh maot dina hartos teu acan aya. Berarti tos ngalaman sakali maot. Wal hayata, hirup ayeuna. Tah Bu, keun we ulah mikir maot nu kadua, hirup nu kadua. Sabab kunci dina maot nu kadua, hirup nu kadua tergantung hirup nu kahiji. Ieu penentuan hirup mah di dieu Pak. Lamun hoyong salamet di alam kubur, salamet di akhirat, dina hirup kadua nu moal maot. Kata kuncina dina hirup ayeuna diuji teh lulus teu, tos eta. Bu, hoyong nalika maot teh husnul khotimah alim. Hoyong nalika urang di alam kubur teh hoyong kenging nikmat, hoyong kenging siksa. Nikmat, makana sering ngadoa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Palawargi sadayana lamun di alam pakuburan kenging nikmat, dina hirup engke di akhirat hirup nu abadi moal maot-maot nikmat. Tapi lamun di alam pakuburan menang siksa, alamat Pak eta teh. Sabab engke jalma doraka mah bakal ditinggalikeun sateu acan tigebrus kana neraka teh di alam kubur ge ditinggalikeun siksa pinaraka entah neraka teh ieu. Nu anjeun engke bakal abus kadinya. Cik pasiksaan lain, siksa. Palawargi sana, makana ulah warang ngemutan engke maot, ngemutan akhirat, nu penting lamun hayang salamet kudu lulus dina hirup
ayeuna. Tak penentuan teh ayeuna apa? Da engke maut mah akhirat mah akibat. Naon Bu? Akibat. Moal aya akibat lamun teu aya sabab. Maka urang berjuang milari ngudag ngusahakeun sabab palawargi sana hirup urang nu matak salam engke pas maut komo di akhirat. Kumaha carana tadi? Lulus ujian. Dah hirup teh diuji. Palawargi sana diuji kumaha supaya tepat ngajawab. Eta nu disebut tepat jawaban, bener jawaban teh ahsanu amala, pangsae-saena amal Pak. Sanes sapang seueur-seueurna. Kunaon sanes pang seueur-seueurna Bu? Ari seueur mah relatif. Relatif Pak. Ibu gaduh artos 1 juta seueur dibanding 100.000, dibanding 100 juta mah sehari. Ibu gaduh artos, bapak 100 juta seueur dibanding anu 20 miliar mah sehari. Jadi jumlah mah seueur salit tergantung pembanding. Eta mah siga warna kulit abdi mah hideung. Sanes hideung salah ngarendeng. Bongan ngarendengna jeung nu abdi mah pendek, lain pendek, salah ngarendengna jeung nu abdi mah teu ganteng. Salah ngarendeng atuh ngarendengna jeung Raffi Ahmad. Makana lamun ngarasa teu ganteng ulah sarah ngarendeng suming ka Taman Safari. Pangkasepna pusami Allah teh nguji lain pas seueur-seueur Pak. Sabab seueur saalit mah tergantung naon pembanding. Pas sae mun sae mah jelas standarna. Ieu bangunan teh sae, kumaha disebut sae teh? Gitu nyabanya. Tingali pondasina, tingali lempengna, tingali rapi, nah tingali teu aya anu bocorna, teu aya nu keroposna, teu aya nu raretakna. Tapi sae ieu nu ngabangun teh. Itu kan standar Pak, leres teh. Aya hayang bangunan kuat model kieu teh beusina anu sabaraha ukuran, leres teh. Campuran semen jeung keusikna kumaha teu sagawaya. Leres teu. Palawargi sadayana pertarosan urang diuji ku Allah teh kunaon. Aya Bu. Nu disebut alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwa keur nguji anjeun. Naon ujian teh nu dimaksud hiji Bu, ujian teh maksudna parentah. Parentah. Kan palawargi sadayana agama mah eusina teh parentah. Nah parentah teh ujian. Aya parentah nu tegas namina wajib. Dilaksana kenging pahala, teu dilaksana meunang palu. Disiksa Bu. Aya parentah nu lunak dilaksana kenging pahala henteu ge teu naon. Nah, palawargi sadayana Pak, Bu, ari parentah Allah agama berat hampang. Berat hampang. Ibu nutup aurat nganggo tiung berat hampang. Nu beratna teh tiungna atawa hatena. Nah, berat mana nganggo tiung jeung nyunyuhun pare.
Berat mana Pak takbir dina salat, ngangkat leungeunna salat jeung ngangkatan batu jeung batak. Ibu berat mana ruku jeung ngaramet. Ngaramet mah ruku na wungkul bari leledokan papanasan 5 jam, ti jam 7 sampai lohor. Ruku na wungkul 5 jam. Ada rukunya Bu. Aya ruku na salat sabaraha detik Pak. Jalma lolobana asa berat kene ngangkat panangan tibatan ngangkat batu bata. Leres teu? Asa berat kene ruku na salat tibatan ngaramet. Asa berat kene make tiung tibatan mamanggul pare. Lain agama nu berat hate temerean. Parentah Allah mah hampang surampang. Gampang surampang. Di mana ad-dinu yusrun, agama Allah mah enteng. Ngan wala yusadadin ila ghalabahu. Teu aya nu ngarasa berat ku agama dielehkeun ku perasaan. Lain agamana nu berat hate temerean. Ieu napa? Sok Bu, da gampang. Cenah eta zakat berat. Zakat teh kanu gaduh, kanu teu gaduh mah lain zakat, jadi mustahik. Cek, ibu meser emas. Gitu, 10 gram sabaraha? 10 juta we Pak. 2% setengah satu acan dianggo wajib di zakatan heula. Sabab lamun teu di zakatan eta emas nu diberi teu di zakatan engke bakal dikongkorongkeun dina neraka. Cek lamun 10 juta lah, lamun rata-rata 1 juta sagramnya Pak, ayeuna mah geus langkung. Ieu mah 10 juta 2% setengahna sabaraha? 250.000. Ari 10 juta mampu nu 250 nya Ai nu 1 juta nu 10 juta hampang nu 250 makana cek Allah nu teu daek ngaluarkeun zakat disebutna jalma musyrik. Fawailul lil musyrikin, wel keur jalma musyrik. Wel teh naon? Wel teh naon? Neraka. Naon nu dimaksud wel? Wel ma wadin baina zabalaini fi jahannam, lengkob nu aya dina neraka jahanam. Eta teh gunung jangkung pisan tapi seureuh Pak. Lamun jalma dialungkeun ka dinya 70 tahun kakarak nepi dasarna. Ta eta teh pawailul lil musallin teh eta. Wailul lil aqabina nar, nu wudu teh bener, nu salat teh bener, ka abus pawailul lil musyrikin, wel keur jalma musyrik. Nu kumaha musyrik di dieu? Alladzina la yu'tuna zakat, nu teu radaek ngaluarkeun zakat. Kunaon nu teu daek ngaluarkeun zakat disebut musyrik? Sabab leuwih nyaah kana harta tibatan dititah ku Allah. Padahal panitah Allah mah gampang. Tina 10 juta teh meuli emas ngan 250. Nah, anu 10 juta hampang nu 250 meni nyaah. Tuh, Pak. Teu berat agama. Haji kanu mampu, teu mampu mah teu kudu haji. Para wargi sadayana. Makana mana parentah Allah nu berat? Leres teu Pak? So, mana nu berat tataan? Eta cenah kurbannya nu mampu, man wajadalahu sa'ah. Teu mampu mah sok kurban ku tanaga ulubiung jadi panitia. Teu mampu kene cicing di imang ke meunang dagingna. Agama mah itu enteng Pak. Lamun disebut agama berat mah baheula, leres mun baheula mah
Zaman Nabi Muhammad mah enteng palawargi sadayana. Lamun di zaman Nabi Ibrahimnya berat. Sabab Nabi Ibrahim mah palawargi sadayana engke parentah. Jadi ujian teh nu kahiji berupa parentah. Makanya Nabi Ibrahim yang surat Al-Baqarah 124, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimat fa'atam mahun. Emut nalika Nabi Ibrahim diuji ku berbagai kalimat. Naon ujian teh? Parentah. Parentah maksud ujian teh Pak. Tapi parentahna ujianana berat pisan. Berat nage make pisan. Nalika Ibrahim tos gaduh dua istri, ti istri nu kadua Siti Hajar lahir Ismail. Cek Allah teunden eta istri anjeun nu ngora jeung budak nu kakarak lahir di Bakkah tempat hara-haraeun liuk eueuh ragap. Cik Pak 2000 km eta di tempat asal can aya Gojek, can aya Gokar Pak, lempang ngiclik tiluan datang teh ka ditu. Cik Pak tempat hara-haraeun ibu kakarak lahir, cek Allah teh Pak teudeun pamajikan bapak di Gunung Sawal. Cik di tedunan moal salaki teu boga cedok. Nabi Ibrahim deui eta Nabi Ibrahim teh duaan eta Siti Hajar jeung Ismail. Palama balago mahu sya'ya 13-14 tahun kemudian nalika budak geus ABG datang deui bapakna dititah ku Allah supaya mencit Ismail. Wah cik bu berat teu nitah mencit budak, berat pisan. Ibu leuwihnya ka budak, leuwihnya ka salaki. Leuwihnya ka budak, leuwihnya ka salaki. Ngaduana nak leres, tapi nomor hijinya ka saha? Ka budak. Boro-boro kabudak sorangan, anak hayam maghrib can balik jadi teteangan. Komo budak Pak, ibu leuwihnya kabudak, bapak leuwihnya kabudak, tibatan ka istri. Bapak usaha kernawan nepikeun ka tisuk srukti hulu dipake suku, suku dipake hulu, pergi pagi pulang malam, pergi Januari pulang Desember. Nepikeun ka ngabanting-banting tulang da tukang daging sapi. Kasabrang kapa Lembang, ari balik mawa duit. Korupuk mah loba. Karnaon eta keur maraban anak pama. Tuh anak heula Pak. Berarti leuwihnya ka budak. Tuh Bapak. Komo budak hiji-hijina menang hayam, kasep, pinter, ganteng, kudu dipencit. Ibu dipikeun moal. Tuh bakatku nya. Tuh moal. Tah ayeuna Nabi Ibrahim kitu, ayeuna balik ka urang, Bu. Ibu boga budak 10, cek Allah pencit hiji nupang bangorna dibikeun moal. Pan aya sesana salapan deui nu balageun. Boro-boro budak hiji-hijina nu soleh, nu ganteng, nu pinter, boga budak 10 nupang bagona dititah dipencit ke moal dipikeun. Bakat kunaon? Nya ieu parentah berat kacida. Urang mah makana teu dititah,
nih mencit budak dititah oge mencit anak sapi anak domba. Cik ari nu Idul Adha dipencit anak sapi anak domba Bu. Bener teh anakna? Nya anakna cek indungna mah. Urang sok sanajan geus kolot cek sepuh urang mah urang teh budak. Urang mah dititah mencit anak sapi jeung anak domba. Berat teu? Berat teu? Berat. Buktina loba nu teu kurban. Buktina loba nu teu kurban. Ngaroko mah sapoe sabungkus 20.000, sabulan 600, satahun 7.200.000, ai kurban 3,5 juta teu mampu. Teu mampu teu hayang, leres teu. Tuh Bu, berat dititah ngurbankeun anak sapi anak domba teh unggal tahun teh nganungguan daging kurban. Biasa nama lohor teh geus aya. Ayeuna mah jam 1 can datang. Jam 2 can datang panitia teh teu bener. Tuh, panitia teu bener cenah. Mah nama teu kurban. Tuh. Tingali Bapak Ibu sadayana, berat tapi Nabi Ibrahim pa'atam mahuna sampurna nilai ujian diparentah ku Allah 100 eueuh kurangna. Pira ku Pak urang teu bisa 100. Sabab parentahna urang mah teu berat. Komo aya prinsip dina agama la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ari teu mampu mawios. Ngan ulah api-api tah eta nu teu meunang. Api-api ka pangajian mah api-api loba panyakit. Abi mah ngaos moal tas magrib mah abi mah pangajian teh teu kaot kaluar. Komo bari usum tiris hujan ngari habus angin eta teh karasana teh lillah eta teh. Tuh Pak dititah ku Allah mah diuji kan nyiar ilmu teh hukumna naon? Wajib. Tuh jadi taraka masjid teh hampura akang mah kitu. Nah jam 10 teh sabab hujan ngagebret Pak aya tatangga Kang cenah itu ai balong nu ditonggoh nu sanu abi limpas lauk eta titah ku lauk mah tuturubun tuh wah berarti pahlawan geus sadayana teu berat agama mah ka masjid Pak ngaji leres teu. Nah dititah ku lauk mah jam 10 peuting ge hujan ngagebret tuturubun tuh pahlawan geus sadayana. Ibu pastikeun ujian nu kahiji parentah ti Allah dilaksanakeun pa'atam mahuna sing sampurna gitu palawargi sana liyabluwakum ayukum ahsanu amala ahsanu amalate nu kahiji lulus lamun sagala parentah utamana nu wajib imeut kalaksana. Naon pun nu wajib teh salat beres teu zakat saum haji. Pak Ustad haji abi kumaha sok ibu mampukeun mampu teu mampu minimal niat teh palawargi gerentes hate nu dibarengan ku gawe kumaha nu disebut gawena teh ibu daftar heula kitu we ai daftar nganggo artos teu henteu ngan setorna ibu diniatkeun teh kitu 25 juta ibu mah sambil ngicep tring. Nah sisihkeun tina usaha Bapak gitu. Palawargi sadayana da ibadah mah kudu mah jadi mampu henteu teh kudu aya usaha apa gitu. Ieu mah motor gunta ganti, HP gunta ganti, kawin mampu mataros we istab tinapsak tanya diri orang mampu duit 25 mah daftar asa mampu
kamari meuli mobil ge kan 70 juta 80 100 leuwih karena apa dipanggil henteu mah nganu jelas urang geus gaduh kahoyong ngabuktikeun ka Gusti tah pahiji gitu ka abus bu engke aya parentah ti Allah nu wajib tapi ngalangkungan manusia siga urang jadi budak Pak jadi wajib dititah ku kolot lamun parentahna teu nyulayaan parentah Allah hati-hati itu hukumna jadi wajib kudu disampurnakeun mun ibu taat ka salaki teh wajib salila parentah salaki teu nyulayaan parentah Allah eta ge wajib ujian lah aing salaki teh loba kahayang sareuheung lamun loba kahayang teh loba pamerekna mah kahayang we unggul lu itu kudu ieu ari sokna tuh ujian palawargi sadayana dua bu nu kahiji naon ujian teh ngalaksanakeun parentah mantep bu lamun ngalaksanakeun parentah nu wajib plus nu sunat wa angtato wa akhairong fahuwa khairullah palawargi sadayana lamun urang ngalaksanakeun nu sunat langkung sae ibu bapak kieu nu sunat mah papatungan kanggo keamanan di lembur umpamana unggal bulan 20.000 nu ngalaksanakeun eta papatungan sae teu sae abdi mah pameng 20.000 mah ek 40.000 sae pisan tah kudu siga kitu Pak ngalaksanakeun parentah teh lamun bisa jeung pasunatanana laksanakeun supaya nilai ujian parentahna nilaina tadi pangsae saena siga Nabi Ibrahim eueuh kurangna sokomo Bapak Ibu engke nilai hirup urang mah nuju sehat nuju sempet ibu nuju sehat rajin ngaos rajin ka masjid Bapak salat 5 waktu ka masjid engke mangsana punten ditakdirkeun urang udur teu tiasa jalan ka masjid teu tiasa nanaon nalika teu tiasa teh ditilai mah osok sabab palawargi sadayana henteu nate bukan tidak mau tapi tidak mampu jadi amal mah bakal ditilai makana mukiman sahihan keur aya di lembur bari sehat jadi tos salat wajib teh wiridan terus salat sunat mangsana keur udur boro-boro nu sunat nu wajib wae teu bisa sampurna dina henteuna ge tetep bakal ditilai ku Allah sabab henteuna teh bukan tidak mau tapi tidak mampu ieu nu disebut igtanim khamsan qabla mangpang wattaqullaha mastata'tum takwa ka Allah samampuna hiji bu pastikeun lulus tina ujian parentah data dige teu aya anu berat nu berat masih gak tadi kan Nabi Ibrahim palawargi sana salat ngan 17 rakaat lamun tambah sunat rawatib tahajud dengan 40 zakat eta ge kanu mampu bapak panen yaumah hasadih dina saat panen menang umpamana sakintal lamun caina di caian ku cai hujan maka 10% tina sakintal saberapa 10 kilo seueur salit seueur keur Allah seueur keur urang nya keur urang mah 80 kilo keur Allah mah 10 keur Allah ge balik deui keur baraya tatangga urang nu teu mampu leres teh Pak tuh kunaon kudu 10% ari tanahna milik saha ari caina ti mana ari nu ngakaran saha nu ngadaunan saha ari nu ngabuahan saha ari urang mah ngan ceblur paling isuk-isuk ngasur-ngasur cai leres teh paling ngagemuk geus ditempoan ini harejonya geus mulainya kembangannya kitu ari nu ngabusan eusina saha
sok Pak dibikeun ka urang nanaona palawargi sadayana murah Bu leres teh murah teu berat Allah mah luar biasa mana kosomalun min sodako dijamin lamun sok zakat infak sodako moal dikurangan Bu Pak hiji nu kadua Ibu nu kadua ujian hirup teh nu disebut liyabluwakum ayyukum ahsanu amala teh nu kadua mah nebihan larangan naon nebihan larangan diuji eta teh Pak gitu palawargi sadayana seueur nu halal seueur nu haram seueur anu dikopkeun seueur anu dihenteukeun seueur anu dikopkeun makana Allah mah teu ngajelaskeun nu dikopkeun loba teuing nu disebut teh nu teu meunangna innama harrama alaikumul maitata tekenging bangke naon Bu bangke iwati bangke simet jeung bangke lauk kenging dem lauk gurame meunang digoreng ari balong nanu urang mah nya tuh di balong batur mah teu meunang bebeja heula kanu boga tak eta mangke peralihan harta cara aya mah bicarana zat pan haram teh aya haram zatna aya haram carana jeruk teh halal meunang maling mah jadi haram dawegan teh halal meunang maling mah jadi itu wah ieu mah palawargi sana harrama alaikumul maitata bangke kade Bu itu ibu mencit hayam pas mencit hayam teh gugurubugan eta hayam nalika gugurubugan lepas luncat ka balong paehna dina balong haram sabab paehna lain dipencit paehna ku cai makanya hati-hati Pak gitu hayam katabrak gugurubugan mana pesok pencit halal da paehna di pencit lamun paeh katabrak haram ngaranna tiren hayam mati deweunang lumayan eueuh nu apaleun ieu diuji apal eta teh paeh haram lumayan teu kudu ngamodal harrama alaikumul maitata bangke Bu nu kadua wadama naon darah teh di urang marus lain makrus marus darah nu ditam perkeun siga naon ati siga ati nyebunya tapi lamun darah anu nempel para ibu bapak nempel dina daging teu kalebet mencit sapi domba Idul Adha pan dina daging teh masih aya Pak percikan darah halal da urang mah lain erek ngadahar getih ek ngadahar dagingan aya pasesaan getih ieu mah ngahaja wadama darah nu katilu walahmul hinjir daging babi kumaha Bu kulitna kumaha tulangna kumaha minyakna pan nu diharamkeun teh dagingna berarti ngajina can beres teh nu kieu mah min itlaqil juz wa iradatikul disebut sawareh maksudna kabeh disebut daging maksudna mah saawak awak kunaon disebut daging da Pak ari satomah di alate dagingna mencit hayam ngaran naonna mencit domba ngaran naonna mencit sapi ngaran naonna makana babi oge daging gitu Pak tapi kunaon disebut daging berarti nu sanes henteu memang pokona mah daging tapi lain berarti saawak-awak henteu
haram getihna, haram tulangna, haram kulitna, haram minyakna. Oh, Pak. Eta nu haram palawargi sadayana. Lamun dina inuman naon? Homer. Innamal khomru. Naon homer teh? Ma khomaro al aklu. Mun nginum homer arak nutupan otak. Ya, jadi ruksak. Palawargi sana da abi mah teu mabok nginum arak ge. Nu haram teh mabok nah atawa nginum nu mata ngamabokeun. Awas. Lain mabokna nginum nu mata ngamabokeun. Erek mabok ek teu mabok. Sabab nu geus biasa mah Pak, nginum sagelas 2 gelas mah moal mabok. Lamun sadreum kakara. Sekarang ke sabotol. Da geus biasa. Makanya cenah urang berarti teu mabok teh haram. Lain meminum minuman nu ngama ek mabok ek teu mabok. Makanya cek Rasulullah maharoma katsiruhu faqaliluhu haram. Nu lobana haram saket selak oge haram. Tapi abi mah saket selak keur ngahaneutan awak. Kunaon teh ku bajigur? Ku bandrek STMJ. Oh Pak nu lobana haram saeutik ge haram. Ai korupsi 1 miliar haram teu? Ari 1 juta, 1000, 1 perak. Itu Pak. Palawargi sadayana nu haram mah ek loba ek saeutik tetep haram. Tuh, punten Bu, itu lebih menarik nu halal, lebih menarik nu haram. Kabita kuno halal, kabita kuno haram. Nu haram. Pak. La yastawil khabisu wat thayyibu. Teu sarua nu halal jeung nu haram walau a'jabaka kathratul khabis. Sok sanajan nu haram mah lolobana teh menarik, mempesona. Leres teh Pak. Makana cek Roma Irama, kenapa yang enak-enak itu ya, jadi Pak diharamkeun mah sok panasaran hayang ngarasaan daging babi teh diharamkeun mah cenah leuwih ngeunah. Menarik punten Pak lebih menarik istri sorangan, lebih menarik nu batur. Tadi dia setan apa? Wa zayyana lahumus syaitan. Setan mentazin palawargi cenah nu haram lebih menarik, lebih mempesona. Leres teu? Sok Pak, milik batur mah lebih menarik padahal baheula pamajikan urang ge menarik badak daek kawin. Nah, geus jadi mah jadi katempora mijut. Ari nu batur lebih mah memang kitu strategi setan mah tajin menghiasi nu haram lebih menarik, lebih halus. Makanya bapak-bapak sok kieu cenah ari nempok budak batur sok inget ka budak sorangan, tapi nempok pamajikan batur poho kanu sorangan. Pan eta Pak palawargi sana. Makana kunci Bu gitu, ngajauhan nu dilarang mah leuwih berat tibatan ngalaksanakeun parentah. Kunaon? Sabab ngajauhan nu dilarang mah tadi aya resepna, aya tertarik, nah aya tertarikna, aya resepna, makana leuwih berat. Ku kituna dina agama dina ngajauhan nu dilarang mah bahasana wala taqrabuz zina, ulah deukeut. Lamun geus deukeut mana tahan teu bisa mah. Oh cenah moal eta mah kiai, eta mah santri, masantrenna ge lila 20 tahun berarti bodoh lila dina teh.
apa boro-boro kiai santri Pak urusan nu kitu mah Nabi Yusuf lamun teu dijagaan ku Allah wah Bu geus kagoda kuneng eha laularu aburhan lamun teu ningali pituduh ti Allah teu dijagaan mah udah terjadi ulah deukeut tindakan preventif balawargi sadana menjaga gitu palawargi sana lebih baik ketimbang mengobati ulah mending kene ulah hayang ulah nyobaan sabab nu diharamkeun mah ada zat adiktif zat ketagihan lamun geus nyobaan teh hayang berulang makana kunaon Pak geuning aya tempat rehabilitasi jalma nu kakeunaan ku narkoba leres teu hese sabab ada zat ketagihan onon cenah siga nu salingkuh lamun geus teh hese eta teh makana nu kitu mah mending kene ulah apa palawargi cenah mending kene ulah nyobaan sabab geus nyobaan eta setana tah Bu nu kadua nu kahiji tadi kudu lulus dina ujian parentah nu kadua lulus lebihan larangan carana mending kene ulah nyaketan palawargi sadayana taeta liyabluwakum ayyukum ahsanu nalika urang nebihan nu dilarang ku Allah eta ujian